Production. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana akang eteh wilujeng wayah kieu kanggo sadayana simkuring ayeuna aya di salah sahiji desa anu tepatna di Kecamatan Cipucung, Kabupaten Kuningan, anu nami desana Desa Muncangela. Di Desa Muncangela teh mireng aya salah sahiji warung anu katelah raosna cenah mah namina warung pinsa. Naon wae sih menu nu aya di lebetna? Akang eteh penasaran, simkuring oge penasaran. Hayu, urang sasarangan tingali. Naon wae menu nu aya di warung pinsa. Oke, akang eteh ayeuna simkuring tos dugi di warung makan pinsa ya. Aya menu naon sih nu aya di lebetna? Akang eteh penasaran? Ayo, ayeuna tuturkeun simkuring. Ruang milarian naon wae sih menu aya di dieu. Akang eteh leres pisan naon anu disaurkan ku jalmi-jalmi di luaran. Ieun menu di warung pinsa teh seueur pisan, langkung hiji 5 anu kahiji aya nasi pecel ayam, anu kadua aya tiga sapi, anu katilu sop ayam kampung, kaopat soto ayam, anu kalima nasi campur jeung lain sajaga. Seueur pisan. Akang eteh penasaran? Untuk sareng eta saha pertos kumaha? Hayu urang kalebet teh. Atur nuhun. Mangga pilih bade pisan. Nuhun teteh. Nuhun ke kuabili sauran deui. Teh. Teh. Teteh tadi pesen ayam bakar sareng es buah. Mangga. Tos eta bae. Ongkosnya. Mohon dengan teteh. Akang teh katingali ku urang sasarangan tadi pelayanannya ramah tur somenya. Pelayanan oge langkung di 2. Hebat Masya Allah. Dongkap. Turun teteh. Wow, mantap. Goda guys. Aduh, mantap. Ayam bakarna, es buahna oge. Gila, akang teh kurang cuang cicipi heula ayam bakarna. Menggoda. Aya sambelan ya. Nu senang pedas eta. Aduh, sambelna mani menggoda pisan. Kurang cobaan lah ayam bakarna. Akang teteh udah kabitanya abdi nu dituang ayam bakar. Kurang cobaan lah ayam bakarna raos tanpa nasi. Mantap. Iya. Udah kabita akang teteh. Alhamdulillah, akang teh tu tingali ayam bakarna kintung tulangna bae. Nasina oge sehat. Alhamdulillah warga ayeuna kitu nyobian sop buahna. Itu dia alhamdulillah sambelna. Urang nyobi sop buah. Akang teh ayeuna urang kitu nyobian sop buahna. Tu tingali. Seueur pisan sop buahna komplit pokona mah.
menggoda pisan bang. Aya buah naga, melon, pepaya, apel. Pokoknya komplit di daerah pisan. Main bukan papasan. Aya urang kataros. Makan reviewna ngeunaan makanan anu aya di warung pizza ieu. Jadi urang cuang teh. Apunten akan waktu sakedap. Ih, ini Abang Ojo sekarang teh Ocha, artis Abir dan T-nya. Aduh, mantap makan di warung pizza. Terus rame Kang Ojo. Makan di warung pizza. Teh Ocha. Lumayan lah, tuang nyantai, ngopi, peslami, langganan di warung pizza. Nuhun Ojoy. Ayeuna abdi hoyong terang ti si Eteh Ocha. Eteh Ocha kumaha? Tuang sareng nongkrong di warung pizza. Resep A, jadi tambahnya A kasih AA diajak makan we ke warung pizza. Nuhun, enaknya nanya. Matur nuhun Akang Ojoy Teh Ocha atas reviewna. Akang Eteh sadayana jadi kabicai pami ninggalin bobogohan kita abdi mah. Mangga digantut Akang Eteh. Oh, mau nak, nuhun. Enak laos, laos. Lezat. Pokoknya terenak, bincangnya lah. Yang penasaran, boleh beli. Dijamin, nggak bikin masalah. Akang Eteh tadi orang pesami-sami ngadangukeun review di salah sahiji pembeli sigana minta Abdul pami nge-review satu pembeli wae mah. Ayo urang tong milih nanti pembeli sanesna. Urang harus deui kumaha review tentang warung makan pizza. Ayo mangga. Akang Eteh ya ayeuna abdi tersarang pembeli warung makan pizza. Aya Eteh namanya? Teh Sophie. Abdi bade nge-review teh ngeunaan warung pizza ieu. Kumaha teh pendapat si Eteh ngeunaan warung pizza ieu? Enak, tempatnya strategis, pelayanan ramah, bersih, terus mirah oge. Atur nuhun Teteh. Nah, urang sami-sami terus mireng tadi review anu kadua ngeunaan warung pizza ieu. Nah, kumaha lamun urang ayeuna nge-review atau nanti naruh pelayan anu aya di dieu. Ayo urang cuang nginarian pelayanan dan di dalam Teteh jualan abdi bade naruh. Teteh pas lami da mau di dieu. Terus menu spesial sih nu aya di warung pizza ieu teh? Seueur si A menu di dieu teh bade ayam bakar, bade pecel ayam, ayam geprek oge aya, sop iga sapi, sop kepala sapi, sareng sop ayam kampung.
Iya teh, tuh akang teh mirang sanes tadi soal si teh penjaga warung pinsa ieu bahwasana seueur pisan menu anu unggulan teh di warung pinsa. Abi berenang ieu teh. Kenapa sih wajib makan di warung pinsa? Oh iyalah, harus wajib warga Kuningan dan sekitarnya khususnya yang Kecamatan Cicung mangga diantos kadang kasubingan anak di warung pinsa. Rasanya nikmat, harganya bersahabat. Nugaduna oge Bapak Bibi. Akang Ete sadaya wargi Kuningan khususnya anu di luar wilayah Kecamatan Cikicung. Warung pinsa oge tiasa dipesen melalui GoFood atanapi GrabFood. Soklah mangga kaum mager anu hoream kaluar rompok tiasa pesen makanan di warung pinsa. Kintun pilarian wae warung pinsa Muncangela FINZA Pinsana. Sakitu hatur nuhun. Akang Ete warung pinsa Muncangela oge tiasa menerima pesanan nasi bok kangge acara-acara tertentu. Contoh misalkan pada ngayakeun rapat keluarga atanapi acara perpisahan sakola jeung acara-acara anu sanesna. Mangga kintun pesen wae ka nomor 0813 2447 5577 atas nami Ibu Bihi Wiwin. Warung Pinsa Muncangela. Itu hatur nuhun. Sampai ketemu di acara kuliner salajengna. Assalamualaikum.